Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh para wargi ngincak bagian ka 21. Kaum dangu sakumaha nu kauninga harita teh darta diome ku Akitabri. Bikin ngayoman siluman si centring keling gitu para wargi. Numutkeun ujaring carios ieu Akitabri nepi ka bisa ngaluarkeun jiwana darta tina ragana darta. Nepi kata jiwana kumalayang gitu dasar dongeng para wargi. Dasar dongeng naon lagi ulah jelo percaya we cenah aduh. Ya minta ka kita berilah emang ngaluarkeun cenah eta teh jiwa mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Belesat lelembutan jang darta nu katempona siga haseup biasa ceuk panenyo lahiriah mah harita ngabelesat beuki lila beuki jauh dibarengan ku angin nu ngaguruh ngagelebug tari. Kumalayangna lelembutan jang darta beuki jauh beuki gancang ngabelesat mangrupa gulungan haseup bodas ipis. Malahan manehna ayeuna geus aya di luhureun pasir tonggoheun lembur binong. Di sejen pihak wanoja geulis anu sanyana mah Nyimas Centring Keling, siluman wanuja anelan Sukmawati geus hasil ngolo-ngolo nyiina. Harita masih terus ngeblesat ngajugjug ka hiji tempat. Luyu jeung pamaksudan Nyimas Centring Keling, mimitina mah nyiinah ngarasa atoh lantaran manehna geus aya nulungan. Di heula apan eta wanoja geulis nu embungeun nerangkeun ngaran teh. Nyebutkeun cenah mah geus nulungan nyiinah tina pangawasa Nyimas Centring Keling nu mawa kabur nyiinah. Padahal saenya nama eta teh sakadar taktik Nyimas Centring Keling nu dipamrih supaya pamaksudan bisa laksana bari lungsur lansar aya paribasa caina herang laukna beunang. Lila-lila nyiinah ngarasa curiga lantaran manehna apal ayeuna mah yen nu dituju ku wanoja geulis teh geuningan pasir Samoja. Ayeuna apan manehna jeung eta wanoja geus aya luhureun leuweung hanjuang anu pernah alandeheun pasir Samoja teh. Kajurung ku rasa panasaran jeung rasa kaheran nyiinah sajeroning nyeklan pageuh kana leungeun eta wanoja manehna pok tumanya. Teteh geuning ayeuna mah urang teh geus aya di luhureun leuweung hanjuang teteh. Reka mana sanyana urang? Apan reka pademukan teteh geulis memangnya ayeuna mah urang geus aya luhureun leuweung hanjuang tapi da teteh moal milampah kajahatan naon ka diri nyai. Muga-muga sing percaya ka diri tetehnya. Tema Nyimas Centring Keling dina sora saperti wanoja biasa halimpu matak dedengnya. Mending balik deui we teteh mending anterkeun abdi maka bumi aki di pada suka. Engal teteh engal. Lantaran diri geus mimiti curiga kana kaayaan nu mawana. Nyiinah meredi supaya manehna dijajabkeun ka imah akina. Ulah atuh mending hayu tuturkeun ka hayang teteh yuk. Belesat ngablesat eta wanoja jelemaan Nyimas Centring Keling. Beuki tarik dina nggoning mawa diri nyiinah. Beuki curiga kana aya hate nyiinah. Komo barang geus aya luhureun pasir Samoja mah. Bari sakedeung deui baris aya luhureun gedong hejo bogana Enen Sukmawati. Pohara ngagebegna nu matak gorowok. Nyiinah harita ngagorowok. Rek dikabawa ka mana nya kuring teh? Poha kuring rek dibikeun ka si Sukmawati si dukun iblisnya. Bener teh? Nyiinah ngambek. Najan kitu arik nyeklan mah tetep pageuh da sieun murag. Bener. Bener pisan anjeun ku kuring rek dibikeun ka Sukmawati dunungan kuring. Awas, ulah loba pamolah lantaran mun maneh murag, maneh tantu modar deuleu. Saha anjeun sanyana? Saha? Nyiinah pohara nafsuna awak nepi ka ngakidir pohara amekeunana. Hayangnya haonya ka ayam kami. Lantaran tetela anjeun teh jahat geuning saha anjeun. Engke geus aya payuneun Enen Sukmawati kana tantu baris kanyahoan ngeunaan saha-sahana diri kami. Ayeuna mah wayahna ulah waka hayang nyaho can waktuna. Kitu mah keur kuring kajeun murag ka handap. Nyiinah nekad harita keneh leungeun dilesotkeun tina leungeun Nyimas Centring Keling nu wujudna masih keneh wujud saurang wanoja. Nah atuh ari lesot kalayang nyiinah ngalayang nyirorot ka handap. Rek murag gancang naker
Nyimas centring keling muruh awak Nyi Inah anu keur ngokoleaban nyanyak kitu basarek sagep-gepeun awak Nyi Inah beunang katewa ku manehna kalayang aya dina datang kalinya bari kadenge sorana. Centring keling montong diganggu Nyi Inah bagian kuring. Kalayang wujud hasib bodas ngadeukeutan Nyi Inah kep karasa ku Nyi Inah aya nu newak ngan manehna ngarasa heran lantaran nu newak teu katempo jirimna da ukur katempo gulungan hasib bodas awak manehna aya nu mawa ngajauhan ti dinya najan loba kaheran Nyi Inah teu loba omong nu nyata mamanehna ngarasa yakin yen dirina aya nu nulungan aya nu nyalametkeun dibawa ngajauhan ti eta tempat. Hari Nyimas centring keling harita ngajangkelek jadi wujud nu pikasieun katempo hulu nu buntung semet beheungna buuk ririaban pohara ambekkeunana kulantaran Nyi Inah aya nu nulungan najan ku jalma biasa sakadar katempo hasil tapi ku pano Nyimas centring keling atra tetela yen nu geus hasil nyalametkeun Nyi Inah teh tayalian ti Darta. Kalayang Nyimas centring keling ngalayang ngadeuketan ka Darta bari gegerewekan sora tarik mata katorekan jeung mata kukurayeun. Darta untung dibawa Nyi Inah teh dalu kurang ajar sia kadiekeun ku kami rek disangakeun ka Den Sukmawati bongan ti heula manehna kabur gancang bikeun aing sia kurang ajar sia wani-wani make ngarebutkeun Nyi Inah sagala ha. Moal bisa dele centring moal bisa munyata andika ilmu luhur andika luhur ilmu jembar ku pangabisa kapatri ku pangarti kasipuh ku pangawaru sok dirarebut ye ku andika. Si Darta moal mikeun kitu wae lamun Nyi Inah kudu kabawa ka andika. Cek ka Darta bari terus ngablesat ngajauhan Nyimas centring keling kumalayang rek mulang kepada suka. Harita Nyimas centring keling oge si jurig hulu teh beuki gancang rek ngarebut Nyi Inah tina ceklanjang Darta ngan basarek sagep-gepeun awak Nyi Inah direbut gancang jang Darta ngajejekeun suku kenca ka tukang beledugkeun kana sirah Nyimas centring keling pikeun ngabeledug ye perwargi pohara tarikna nepi ka ngadatangkeun sora ngajelegur lir ibarat gelap saleser tengah poe ereng-erengan. Har eta luar biasa luar tina kasadaran jang Darta sorangan aneh maneh lagi asa teu ngarti bisa ngayakeun tindakan kitu aneh deui Nyimas centring keling nu kasebut bangsa siluman bari jeung luhur elmuna harita barang kakeunaan ku tajongan atawa sepakan suku jang Darta nu sanyana sakadar lelembutanana ngadak-ngadak ngarasa panas nepi ka eta Nyimas centring keling ngoceak ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat ngoceak tarikna kersa kujur awak karasa pohara panasna lir anu keuna kudurukan seuneu anu muntag-muntag. Nyimas centring keling gegerewekan nyebut tobat nyebut panas kalayan mumbul kaluhur sakiceup geus eueuh kabur ninggalkeun lelembutan jang Darta jeung Nyi Inah lantaran ngarasa kateter jajaten ngarasa teu kuat pikeun ngayonan lelembutan jang Darta nu dibarengan ku kakuatan Akita Bari. Kalayang awak Nyi Inah ngalayang dibarengan ku gulungan hasib bodas anu aya gigireunana. Nyi Inah pohara herana pedah aya nu mawa ka manehna najan karasa asa aya nu nyekelan tapi apan teu katempo jirim nu mawana jirim anu marenganana malah mah najan tadi cek Nyimas centring keling nyebut ngaranjang Darta tapi apan jirim mah teu katempo nu matak manehna maksakeun tumanya. Saha nu nulungan ka kuring teh saha? Kituna bari jeung alak ilik susuganan panon bisa nempo kana jirim nu nulungan ka manehna tapi anger teu katempo aya jalma lian lintang ti gulungan hasib bodas nu aya gigireunana. Nya atuh ari ngeng teh kadenge sora lalaki aya gigireunana. Akang nulungan ka Nyai mah. Kang Darta? Leres Nyai, yuk urang muli. Mangga Kang, aku naon geuning akang teu katinggal. Tiasa engke ditaroskeun ka Akita Bari. Ayo Nyai, bisi Nyimas centring keling datang ka dieu deui, ngarebut diri Nyai. Mangga ngiringan Kang. Belesat awak Nyi Inah harita keneh ngabelesat tarik dibawa ku hiji tanaga gaib beuki lila beuki jauh kalayang kumalayang leuwih tarik batan tadi basa Nyi Inah dibawa ku Nyimas centring keling. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
sadaya Nyi Inah pohara herana nyaksian kayan seperti nuka tempoku manehna ayeuna. Najan kitu manehna teu ngomong naon-naon, sakur kaheran we disidem dina hatena. Nu aya mah hayang nyaho menaha baris aya kajadian naon saterusna nu aya tumali jeung warugana Jangdarta di dinya. Atuh Aki Tabri tetela meuni husu deui dina ngalampahkeun sakur pagaweanana teu kaganggu ku naon-naon. Keryem Aki Tabri babacaan husuna karenya kitu panon peureum. Ari dua dampaleungeun harita teh anger seperti tadi masih keneh nempel kana tarangna Jangdarta. Nu harita para mitra sadaya dibuligir teu make baju. Atuh katingali sakujur awak Jangdarta kesang meninga garaja ngucur. Meni kalaluar rembes dina tiap kulit-kulitna. Meni juuhna keresigan tas digawe berat lain bobohongan. Rengse Aki Tabri babacaan serbung aya haseup bodas turun tina lalangit kamar. Terus asup kana mun-munan sirah Jangdarta. Awak Jangdarta harita sanggeus kaasupan ku haseup bodas ipis. Ayeuna jadi oyag-oyagan. Malah berai beunta terus malih ka Aki Tabri. Sanggeus Aki Tabri ngalesotkeun dampaleungeunna tina tonggong Jangdarta. Boh Aki Tabri ponya kitu deui Nyi Inah pohara bungaheunana. Waina Jangdarta geus lilir, geus saperti biasa deui. Alhamdulillah hidup geus kumpul deui lalembutan anyaking. Alhamdulillah alhamdulillah alamin. Manya kitu Gusti Nu Maha Suci parantos ngeresakeun ka hidup. Nuhun Ki abdi salamet alhamdulillah Ki. Nyi Inah nuhun saliratos tiasa leupas dina pangawasa centring keling ceuk Jangdarta bari ngareret ku Nyi Inah. Para wargi sadaya dina lakon nu ti payun aya sababaraha urang nu di eta Nyi Inah oge kantos para mitra disalametkeun ku haseup podas ngan haseup podas saha tah. Nah lalebutan Aki Tabri anu kaluar tina jasadna nulungan nah kumaha mangga urang teraskeun deui. Kang abdi teu kinten nganuhunkeunana kana kabela sareng kanya Akang. Seuk upami teu dibelaan ku Akang mah boa kumaha nasib abdi Kang. Ceuk Nyi Inah dumarida pinuh ku karumasaan. Ulah ka Akang nganuhunkeun mananging kedah ka salira Aki nu parantos mantuan Akang pikeun nyalametkeun diri Nyai. Ih Aki ge ulah lantaran nganuhunkeun mah kedah ka mantena. Aki mah sakadar cukang lantaran wungkul. Nuhun hidup geus salamet ayeuna teh anyaking cing dongengkeun. Kumaha lalakon hidupangna hidup nepi ka bisa ku kabawa ku si centring geuli. Nyi Inah ngadadarkeun sakur nu kajadian ka diri manehna. Ditetek taya nu kaliwatug nepi ka mangsa ayeuna dirina bisa ngahiji jeung Aki Tabri nu nulunganana ku jalan ngagunakeun lalemutan Jangdarta. Salila ngabandungan carita anu jadi incu gawena Aki Tabri unggut-unggutan. Nyakitu di Jangdarta malah Jangdarta make jengku mecrek segala rupa. Basa Nyi Inah mungkas carita anak pok Jangdarta nganuhunkeun. Nyai Akang teu kinten nganuhunkeunana ku ayana kabela sareng kanyaah Nyai. Akang numaneurikeun maneh di kuburan tos disusul ku diri Nyai kalayan disarengan ku Kang Odet sareng Kang Udi. Mung asa dosana teh diri Nyai bet kenging pancabahya sakitu abotna. Sakali di Akang nadasi hapunten. Jangdarta ngomong dumareuda. Sami-sami Kang. Mung eta pang Akang aya di saung bari teu emut naon-naon nah kunaon atuh Kang. Ngalaman kajantenan nu sateu acana teh kunaon. Nyi Inah ngerasa penasaran kana kajadian basa kapanggih Jangdarta dina kaayaan teu eling-eling. Kieu kajadian namanya Nyai. Jangdarta gancang nyaritakeun kajadian nu kaalaman ku manehna ti heula. Basa manehna aya di kuburan luyu jeung nu didongengkeun ti heula. Basa manehna geus aya di imahna Mang Suhadma di Gawiri. Pohara ngalaketeuina Nyi Inah barang ngabandungan dongeng Jangdarta mangsa harita. Teu sangka bet ngalaman kajadian anu sarupa kitu. Ngadatangkeun kagagas oge jabati ngarasa heran teh. Nu matakpok Nyi Inah tumanya ka Aki Tabri basa Jangdarta rengse nyaritakeun sakur nu kaalamanana. Akina nya Neng Titi anu aya di kuburan teh Ki. Wah, palebah ieu mah rumah sa Aki teh poekeun anaking. Tacan ka impleng, tacan ka paluruh anu kaayan sanyana. Keun ke teu kudu teuing jadi bahan lamunan lah. Keun ya keun.
nu kitu mah jadi kudu dipikiran, nu penting mah hareupan mah pagawean urang. Tugas urang sabopoe dina ngoni urang hirup kumelenang di alam dunia. Bari ulah poho urang boga tugas nyaeta ngumpul-ngumpulkeun pibekeleun pikeun di akhirat. Pok kita beri terus terang dina dirina poekeun teu bisa nangtukeun na soalnya atawa laina nyetiti nu ti heula kapanggih ku Jangdarta. Harita Nyi Inah tuluy nyarita deui. Heran kaayana nyakinya da upami leres manyetiti. Na kunaon teu teras ngiring ka lemurnya sareng kunaon bet ninggalkeun Kang Darta dina kaayaan Kang Darta nuju teh emut. Nang upami sanes nyetiti nah geuning saur Kang Darta meni nyeples. Boh rupina boh swanten lagi menyeples ni titi. Wah, muga-muga we eta lalang se mangsa nu baris dajang bisa disingraikeun. Keunlah soal eta matong jadi pikiran ceuk aki ge. Muga-muga nyi titi masih keneh ampun kumelenang dina kaayaan salamet mulus rahayu teu kurang naon-naon. Eta ki abdi ngaraos panasaran ku kalakuan Nyi Mas Centring keling pinterna keur ngolona. Manehna geus bisa mancala putra mancala putri make jadi awewe geulis arah bisa laluasa ngolo Nyi Inah. Upami emut kadinya maki sanes selawaneun bantrak-bantrakeun kaya Nyi Mas Centring keling sareng Sukmawati teh. Ku kitu da rupina asa kacida lepatna mun sing saupami abdi rurusuhan mios ka Pasir Samoja dina kaya diri abdi masih kene kosong. Manawi kasaluyeuan abdi teh bade mios teh sabada dibekelan tapi dibiri ilmu panemu we nu ampuh ti salira aki. Mugi aki kersa ngalaksanakeun ieu kahoyong abdi pok na Jangdarta dariyanaker. Warijeng dumareuda pinuku kasedih. Aki tabri ngahuleng sakedapan bangun aing jadi pikiran keur manehna. Aki teh asa pokoknya mah kumaha nya ke. Sumun taya lepatna ki kasauran Kang Darta teh. Margi kamu ngakalancaran sareng kanggo hasil anu nyugemakeun dina ngoning narekahanana Sukmawati teh. Aki margi upami tibang saya aya mas atanapi sabongbrong mah moal tiasa hasil nu mucekil aki nanging balai nu kapenak seret nu kaalaman kitu manawi ki. Nyi Inah nyambung ngomongan Jangdarta anu dina kaayaanan mah meredih aki tabri supaya aki tabri daek ngalaksanakeun atawa nohonan kahayangna Jangdarta. Reup aki tabri ngarenghap meni lambat panjang rumahu ret ka Jangdarta ret ka Nyi Inah belenyeh manehna imut geus kitu pok nyarita. Hal eta memang geus jadi pikiran aki barudak. Kapikir ku aki ayeuna mah kaayaan si Centring keling jeung si Sukmawati kana tangtu geus loba kamajuan. Elmuna geus luhur batan baheula-baheula. Rumacak aki teh geus ngabogaan cita-cita yen bener miangna Jangdarta kaditu najatnya dibarengan ku si Odet jeung si Udi. Kudu geus nyangking ilmu padamu jampe pamake jeung ilmu kasantikaan ilmu linuhung liana. Ku aki baris diwiris ilmu nu aya di aki ngan ulah wa kahayang ayeuna-ayeuna. Engke we mun geus rengse tujuhna Nyi Tarmi jeung tujuhna Ki Suhadma. Kumaha kitu Jangdarta kira-kirana? Unyuk sumanga ki abdi mangiringan we kana pangresa aki sareng deui memang eta jalan anu kaetang sae nanging naha moal alami teuing aki sedengkeun abdi teh priyogi ngalungtikeun Nyi Titi nu sanyana ka jurung ku rasa panasaran. Moal sugan anaking moal. Ngahaja kudu rada salse ngara aki laluasa dina ngoning mekelan ka diri ujang. Cuan Nyi Titi muga-muga ayeuna keur dina kaayaan sehat teu kurang naon-naon. Kitu upama masih keneh jumeneng. Ayeuna geura aburi teuing ge hayu ah. Urang kagawiru urang hariung di ditu patali ninina ge pandiri tu keneh. Mangga ki ieu nya ya. Mangga Kang. Geus kitu mah sarerea kaluar ti jero imah. Bring lumampah ngajugjug ka gawiru. Mulang deui nyaritakeun kaayaan di padumukan Den Sukmawati di Pasir Samoja. Harita Den Sukmawati keur diuk sorangan dina teras imah keur tumaninah niis ngarasakeun hilwirna angin gunung nu ngahiliwir mangsa poe ieu. Wanci nyedak ka mangsa asar sedengkeun ki burak harita keur lumampah kalendeuhkeun cenah mah rek mepageun saurang jalma nu bakal datangan mapai jalan gede nu ngabulumbung teu lumampah ka leuweung hanjuang nu gerotan jeung hieu.
sajeroning diuk sorangan tumaninahna keradina hate Nen Sukmawati cucos loba kainget. Inget kana mangsa baheula waktu dirina ngahiji rumah tangga babarengan jeung Aki Tabri. Inget kana lalampahan jeung kalakuanana mangsa ayeuna sanggeus manehna anut ka siluman nu dipuhitna. Ras deui manehna ayeuna teh geus lila henteu nyebakeun budak parawan sedengkeun budak parawan nu bakal disebakeun. Luyu jeung kapalaina Abah Cakrasena nyaeta Mbah Pramitra. Nyi Inah jeung Nyi Titi apan ayeuna eueuh di imah manehna da puguh kabur. Nyi Inah geus kanyahoan ayana kalayan geus mercayakeun ka diri Nyi Was Centring keling pikeun ewakna. Tapi nyual soal Nyi Titi lebeng nepi ka poe ayeuna Sukmawati teu nyaho. Manehna teu bisa nangenan di mana sabenerna ayana. Nyi Titi teu nyahoeun di mana ayana jeung kumaha nasib nu sanyana. Ngarasa reuas deui pikeun Nen Sukmawati sanggeus tadi menang laporan ti Ki Burak. Basa ngalaporkeun mangsa isuk-isuk tadi yen dua pasien nu katempo sigare kaganggu ingetanna teh. Nyatana Wiwi jeung Nani geuning kanyataanna mah jelema cager jalma jejeg ingetanana teu kurang naon-naon. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, ngarasa reuas pikeun Nen Sukmawati sanggeus tadi menang laporan ti Ki Burak. Basa ngalaporkeun mangsa isuk-isuk tadi yen dua pasien nu katempo nasiga nu kaganggu ingetanna teh. Nyatana Nyi Wiwi jeung Nani geuning ka ayana mah jalma cager jalma jejeg ingetanana. Pan Ki Burak ge ngabejakeun Nyi Wiwi nu peuting sok ngadatangan ka kamar Nyi Nani mun kabeneran Ki Burak poho ngoncikeun kamar. Nepi ka bakating kumanehna hayang nempo langsung hayang nganyahoankeun bener henteu eta beja terus marentahkeun ka Ki Burak. Sangkan kamar dua wanoja ulah dikunci ti luar. Antara percaya jeung henteu ti isu kene Nen Sukmawati dipinuhan ku eta pikiran. Atuh bieu di basa Ki Burak memeh init Ki Burak teh geus laporan deui ka manehna. Ngabejakeun kajadian tadi basa Nyi Wiwi jeung Nani. Tas marandi geus salin pakaian bet silih anjangan. Nyi Wiwi nganjang atawa ngadatangan kamar Nyi Nani kabeneran apan Ki Burak bisa ngintip. Luareun kamar Nyi Nani nepi ka kabeh obrolan. Nuduaan kadenge lain beja basa Nyi Wiwi jeung Nyi Nani silih harewos. Eta mah teu kadenge keur silih harewos mah duka naon nu diucapkeunana duka naon maksudna. Ku hal eta keur diri Nen Sukmawati jadi tambah loba ka hariwang. Hariwang sok sieun Nyi Wiwi jeung Nyi Nani dina hiji mangsa kalabur. Tapi ka hariwang eta kumanehna gancang diusir. Ngingetkeun yen mun duaan nepi ka kaburna moal asa-asa deui kana tangtu bakal bisa diala nyawana ku keris titisan iblis. Keur jongjon diuka nyorangan dina teras imah gedong Pulas Hejo. Dina kursi hoe nyang hareupan kebon kekembangan warna-warni bari ngumbar lamunan. Ngengku Nen Sukmawati kadenge aya sora nu ceurik di jero wangunan imah. Nyeri hate tu geuna kurang ajar. Teu satia teu satuh kana janji. Kunaon Kang Padma we datang ngalayan ka Wiwi. Jentre nu ceurik bari midangdam sakapeung mah jeung amek-amekan bangun nu keuheul. Tayalian lintang Nyi Wiwi gancang Sukmawati cengkat diugan. Bangun anu mailung se sup manen asup ka jero imah. Regnang tung hareupeun pantok kamar nomor 15 tacan ngayakeun reaksi naon-naon lantaran manehna hayang tetelah heula ngeunaan sora nu aya dina jero kamar. Waktos naseep